Wah, wah, musuh. Musuh, cekelan. Mang, punten mang, ieu mabok, aduh. Punten boskeun di situ Dodet ieu wilayah. Ieu daerah kekuasaan aing. Ini parah nih. Masuk, hah? Musuh biasa belah ditu. Gimana? Kurang perlu aing lapar heula kudu anak-anak heula ya. Jelas lah sampe aing urang kudu di isian heula ieu betul. Yo, pokoknya sebisa mungkin urang kudu neangan hakana naik boleh naik naon pokoknya mah aing lapar teu kuat. Geus sarua wae urang genan. Mumpung Biasana musuh di ditu tuh. geus samemeh manggi musuh cuang neangan heula dahar heula. Ayo. Salauna mah. Wah, cau asa. Cau. Lumayan jeung ganjel heula. Tapi uing cekelan. Sok. Tapi si jauh ieu naon? Aing salah sok. Hah? Sok cekelan. Tapi yang cekelan. Ya. Ka dieu. Ya. Tempokeun musuh bisa musuh. Bisa musuh tempo. Cekelan tapi uing cekelan. Heuh, sok. Ya ka dieu cekelan. Heuh, sok. Tenepi wa. Wah, Wah! musuh. Musuh! Cekelan. Pecah aing jadi cekelan. Musuh! Hah? Ayo musuh. Cinta, apakah itu cinta? Bertanya entah siapa. Siapa si mana burit dia? Aing geus timah bang, aduh leuleus. Ya mah jedog mun mah di masa kedeung deui buka puasa kan kiciplikan wae. Hah, aing mah udah bosan di mah wae mah. Tah mumpung mau gitar doang lagu bang. Lagu naon sih bisa gitu? Nah, urang tadi euy. Oh, sok lagu nu ieu we lah. Anu nanti anu dulu aku ditendang. Dulu aku ditendang kumaha aku nyuk. Aya sok lah. Oh anu ieu. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. kela. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu ditendang. Begitu. Sok. Ayo nak. Sok. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu ditendang, sekarang kok dicabok. Sing bener ket. Dulu ditendang. Aku dicabok, Babang. Padahal tadi aing sampe kadi dicabok heula aing ku bapak aing. Wah, siang aja dicabok pedah naon ket. Heuh, pada disarekan kieu Bang, Pak aing tadi teh geus dibere duit teh ku bapak aing 10.000. Ai ku aing kah dibelikeun roti hiji jeung teh pucuk hiji ku aing teh. Dahar dipipir ku aing teh geura Bang. Nah ada kalah ka dicarekan ku bapak aing kapanggihan aing keur godin di dinya. Nya heuh atuh bapak sia mah, pancana jeung ngabuburit. Kalau ka godin atuh sia teh anu dirasa. Pan heuh cai aing Bang kapanggihan terus ku aing mah kapanggihan. Eta aing goblok mah dikon ka rarajeng cai aing minuman nageun jeung rotina kana jarian. Uyuhan sia ku aing teh Endrin oge kunyuk. Endrin teh? Endrin kunyuk pospitnya sia. Tuluy kumaha tuh bapak sia na ket? Heuh ku bapak aing da aing dikaprut aing keur meresapi cai ngada roti ngeunah pisang geura Bang. Aduh ti beurang. Aing teh geus di aing di dahar pisang geus kieu tah. Da ku bapak aing kalah ka dicaprot manten aing geura Bang. Ini kok rarajeng cai minuman jeung ieu na rotina. Tuluy kumaha tuh bapak sia tungtuna? Heuh kitu Bang aing cecerikan we di dinya teh geura Bang acting aing mah bisana teh Bang. Acting mah aing pura-pura nyeri. Datang hidung aing kaprotan bapak aing ke manan Bang. Tapi dah naon bapak sia dikaprot kieu sia? Heuh pan teu puasa bapak aing geus rogus aing. Rungkad sia kunyuk. Pan heueuh cai oge teu bapana teu anakna. Cing hidung aing teh geura. Oh gitu bapak sia teu puasa. Heuh kalah ngemin cenah teh barang. Allah pangeran siar empak kunyuk. Siar empak bapak siar empak atuh gitu. Pan aing mah haus sudah teh bapak aing dihaja mun eta mah. Ari abang puasa teu? Nya puasa tuh kayak aing mah geus kolot. Ngerakeun pira ku teu puasa. Lah, bener Bang, abang masuk ngebohong wae. Kudu puasa kayak ai cager mas ya teh nanahaonan teu puasa. Siga nu aing ngomong teh ka aing mah. Teu percaya aing mah aing itu nu saha itu kopi hidup. Itu Bang, nu saha. Aing mah teu puasa, aing manehna teu puasa eta. Heuh kudu sore kayak eta mah kudu saur pira ku aing teu puasa. Prak kudu sore. Mana sih? Prak kudu sore ngebul kieu teh. Oh jeung engke ketang jeung engke poho ngomong aing salah jeung buka pan sakedeung deui buka. Ah, sok pura-pura aing teu percaya. Jeung engke kan
Yang kajaga atau ngomong na cenah tadi. Pan poho aing mah. Gening ya tapak bibir di dia tah. Pan ngasan aing mah saeutik kait. Oh, berarti batal teh sapi. Menayok. Hah. Sepeda butut kieu mah tuh. Geus we kilo kalau sok teu teh. Maning beli nu aing tuh. Aing teu butuh duit Menayok. Lah, moal aing kudu meuli nu mangjek. Ieu mah aing ieu mah naon aing mah ieu ge butut ek di kilo ieu ge ku aing ge aing meuli nu beutuh. Mangjek paling ge sepeda buruk sarua-rua keneh geus we kilo ieu ge di kilo we ku aing mah. Sepeda butut kieu. Nu aing mah alus dan teu dipake ku budak lagi anyar keneh Menayok. Yeuh, aing keur butuh duit tulungan. Moal aing mangjek ek meuli nu beutuh wae aing mah ieu ge tarujit tah. Di dulurna pamere moal ek meuli nu beutuh. Moalnya Moal aing ek meuli nu beutuh geus mah aya aing mah ieu. coba satu. Heeh. Buruk-buruk keneh geus we ieu aing hate. Ah, si Manoyo. Teu embung lah dia sepeda teh. Jual ke saha? Ya aing bingung ieu teu boga pisan duit. Rongsok. Pak. Rongsok teu? Oh, teu boga rongsok mah. Karena ieu ka jual sepeda cuk. Gas beli we ku maneh ieu sepeda urang. Kurang apaan di kilo bajek? Aduh, iya mah sepeda halus cuk, beli lagi karek saminggu pira aku di kilo sih teh. Kurang apaan di kilo bajek? Da urang mah tukang rongsok, paling kita masalah ribuan. Sia kagak ngahina ka aing pun aku ieu salah ribuan sih teh. Burung geus we 100 bae. Oh, apa 100 mah? Urang ngalamun kerasa salawe bae. Cuk. Banyak geus bae atuh aing teu butuh pisan. Bener bae? Heeh bae. Kok bawa ke mana? Duit na mana? Ya Pak, mau dilebihan? Mau entos lah sakitu. Heeh, bayar tuh. Mayan kieu euy. Mun Pak. Heeh. Rongsok. Ucuk. Naon Bang? Di kilo atuh sepeda. Banget sih aku aing di kilo punyuk. Aing keur ngahadian sepeda ya dulu anak aing ngamuk hayang sepeda. Oh, kebeneran Bang yo. Mending kena boleh nu urang sepedana. Ayo jualan gitu, Juk. Oh Bang yo. Ieu coba alus keneh. Jualan sabar aja. Aing dibeli. 300 sih mah Bang sepedana. Da alus keneh ieu mah. 300 kayak udah 100 ku aing jeung anak aing ya dulu. Ah, embung urang mah Bang. 100 mah. Urang mah yang 300. Enggeus wae ucup ku aing 200. Geus kieu wae nu tere. Bayangna urang mah 25. Ieu mah peda ka tere lamun ka batu mah ieu teh. Payu 500.000 mah. Sia kabina-bina teuing ucup kehead mahal-mahal teh. Sia teh paling menang ngilo kehead. Aing peda wae budak aing hayangeun. Tadi rek meuli beuteung aing teh. Yo tah, 250 tah. Oh, nu nya tere. Heeh, Jing. Sok Bang, ima aus sepeda nu tere. Heeh. Alhamdulillah aing euy. Alhamdulillah aing kakeun pisan deui anak aing. Mayang dicabakan Mang Jek naon eta sepeda aing? Iya sepeda aing. Ngaku sepeda aing. Tadi dijual ke si Ucup. Salah we ribu. Dapat aing di mana? Ya, salah we rebu naon. Aing meunang meuli woto ti kembali. Ya, Manoyo. Ieu mah beli ti aing. Aya tuh, geus karatan sia teh beuteung kumaha? Ya, ku aing dijual nu tadi ditawarkeun ka maneh ku aing dijual ka si Ucup. Ku si Ucup di kilo anjir payu salah we ribu. Aing goblok si ucup si kunyit gede-gede jeung batira si patah. Aing cek aing. Ya aing keur ngapain lah. Aing hayang madang ya. Aing meuli ayam goreng. Eueuh hayam goreng lagi. Aing meuli ayam goreng pokona. Pak. Da ayam apa aing mah pokona mah kudu aya buncit mun aya ayeuna. Tuh, beak kain ge. Beak mah pan isak ieu ngajejerna ayam teh. Aing bungkuskeun aing hayang madang. Mang, aing lapar. Punten Mang, ieu mabok aduh. Sok bungkuskeun bisa didodet ieu wilayah. Beak, ieu daerah kekuasaan aing. Ulah macam-macam bisa didodet ku aing. Punten ieu aduh mabok ieu teh. Bungkuskeun aing teh hayang apa? CF, A. CF. Ulah mempersulit aing ya aing hayang madang. Aing bungkuskeun. Aing teh hayang apa? Punten aduh. Punten bungkuskeun pokona mah aing. Ya aing keur ngeunah ya.
Sep, siap teh aya sep lagi. Iya daging ayam sekilo bana nyebut sep kumaha. Iya mah ieu seng, siap teh seng. Aing kayak ngapal bungkuskeun, cek aing bungkus. Kawan aing kayak ngapal pokona. Aing bungkus aya na. Siap mabok blok. Itu mah bahayo di mah. Kita jeung kuaing dana. Tahu wing mawak lu. Normal wing mawak. Bukan mabok wing mah. Lipa. Normal wing mawak. Hah?